Allah secara langsung. Itu. Matak pantes atuh cek para nabi, cek para ayeuna wali, cek para ulama, lamun anjeun hayang lancar rezeki dina ieu kahirupan ulah pegat salat, da ternyata geuning dina jero salat teh aya bab duit. Gitu. Namun keur bujangan hayang gara kawin, mun keur duda hayang gara kawin, sinyaan salatna ulah kaliwat salat naon, sabab ternyata geuning dina salat teh aya babrana geuning kitu. Jadi lamun ayeuna bujangan can kawin wae, duda can kawin wae gitu. Nu boga pemajikan can mampuh nyandung eta can canyaan salatna sigana mah eta. Allahu Akbar. Tenang. Nah, iya. Matak para guru, para ulama marentahkeunana teh kade salat sinyaan. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wasiat terakhirna anjeunna teh as-shalah. Naon sababna ternyata geuning dina salat teh aya bab hakaneun gitu. Sementara urang teh nu dipikirna teh bab hakaneun wae ngapoe teh. Matak diamanatkeun diwasiatkeun ku Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. As-shalah. Ternyata dina jero salat teh wah multi komplit eusina teh geuning. War Rabbig pirli minta dihampura dosa. Lain ukur dosa ayeuna urang migawe maksiat ka Allah, migawe maksiat ka pada makhluk Allah, lain ukur semetdinya. Makna wag pirli Rabbig pirli teh eta ge lega. Bisa dibere makna hikmah kadua, bisa dibere makna kasbi, bisa wae dibere makna tajrid. Gitu. Wan pirli teh. Contohna kieu ya. Urang teh dagang cau. Cau teh nu sawareh alus, nu sawareh rada kokeng, rada buruk ku aid gitu. Ku virus. Rabbig firli nun Gusti mugawe nu alus nu butut ge sing jadi duit sadayana. Gitu. Eta teh sehingga anu meuli teh ngahampura ngamaklum kana cau anu butut gitu. Jadi duit teh kabeh. Rabbig firli nun Gusti, muga Gusti ngahampura dalam arti makhluk Gusti ngamaklum ngahampura ka diri kuring najan beungeut goreng aya wae nu kabala jauh kitu teh. Pan eta geus diijabah pan sararea oge. Nya dina posisi diri urang anu sakitu ogoanana, dina posisi diri urang anu sakitu belikanana, dina posisi diri urang anu sakitu polontongna, dina posisi diri urang anu selalu merasa yang terbaik. Pokona mah nu garoreng dibikeun kabeh ka pamajikan nu alus cokot ku urang. Aya we eta nu daekeun nu kitu. Ka urang aya we. Da lamun seug urang anu jadi awewena nya hareupeuna laki kitu sadu teh kudu dae. Leres? Tadi heuskeun gedanya gitu. Tapi eta awewe Gusti nu agung. Nya? Allahu Akbar. Eungeus ayeuna beungeut teu sabaraha kaset gitu tah. Kalakuan teu sabaraha alus, polontong deui. Polontong, ogoan. Belikan di urang. Tapi eta awewe sanajan numpuk sagala rupa kakurangan, sagala rupa ayeuna kelemahan ajeun kagorengan dinu jadi salaki, ngiclik we nuturkeun kana jadi salaki teh eta, nepikeun ka borosot anak kahiji, borosot anak kadua, borosot anak katilu. Itu nepikeun ka boborosotan. Terakhirna eta mulia-mulia anak awewe nya. Punten ye. Deui mah ngaji nya. Geus kitu teh eta awewe. Narima di kana hukum Allah. Geuleyeun salakina teh nyandung nuturkeun ku agung-agungna nu ngaran awewe eta. Matak pantes atuh nu ngaran awewe pang enteng-entengna asup ka surga teh. Pang enteng-entengna. Pang enteng-enteng. Teu aya kahesean keur anu ngaran awewe pikeun jadi ahli surga. Na geuning tugasna ge sakitu beratna. Berat kacida. Karaos ku pribados ngangon sapi sapoe jeput. Sapi 30 siki diangon tadi kebon karet. Resep we.
ngaheot di kebon karet teh. Nah ada balik ka imah di tengah ngasuh budak teu pira ti jam 6 nepi ka jam 8 da asa tungkep langit teh atuh. Eta mah pamajikan sapopoe jeung budak. Teu ngeluh. Da urang mah ti jam 6 nepi ka jam 8 ngasuh budak. Halah. Kajen teh ngasuh munding 100 genep di kebon. Ieu ku berat-beratna pagawean awewe. Anu disangka pagawean anu teu sapira. Nandakeun Allah Subhanahu wa taala mere perkara anu lebih kanu jadi lalaki, kanu jadi awewe dibandingkeun jeung lalaki. Anu eta lalaki na salila babarengan jeung eta awewe teh penuh dengan kelemahan, penuh dengan kekurangan, penuh dengan kesalahan, tapi eta awewe teh gitu we nuturkeun ta eta teh Robbing Firly eta teh esina teh kadinya. Allah napalkeun rasa ngamaklum kanu jadi pamajikan tina sagala rupa kakurangan diri urang. Allah napalkeun sagala pangampura kanu hate nu jadi pamajikan tina sagala rupa kasalahan nu jadi salaki kitu teh. Sehingga najan pinuh kasalahan, najan pinuh kelemahan ge di mata pemajikanna teh akang deui kang gitu. Keun acis gitu. Da eta bakatna eta mah. Kasaha deui eta piraku kudu beta ka tatangga. Nah, ieu makna Robbing Firly mata Robbing Firly teh wangs. Bet ka ditu bet ka dieu eta teh. Indaikan salat. Gitu. Matak pantas atuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wasiatna ge as-shalah da geuning salat teh adalah solusi untuk menjalani kehidupan supaya tercapai maksud jeung tujuan. Solusi atau sebuah jawaban pikeun sakabeh mukminin supaya tercapai tujuan. Robbing Firly warhamni tuh warhamni makna aslina manun Gusti muga Gusti mikanya ka diri abdi sanajan diri abdi pika sabeleun. Gusti teh muga Gusti teh kenging hilap ka diri abdi sanajan diri abdi anu sok ngahilapkeun Gusti. Gusti teh kedah emu teh teras ka diri abdi teh sanajan diri abdi osok mapohokeun ka Gusti. Eta teh makna warhamni sahingga ku bahasa warhamni dina waktu salat ieu Allah napalkeun nyaah ka makhluk Allah ka makhluk ka para makhluk supaya nyaah ka diri urang. Eta teh cau jadi duit teh lain karena semata-mata lain karena ku urang diurus lain. Aslina mah hakikatna mah karena Allah napalkeun rasanya ka eta cau supaya ngajadikeun hasil pikeun diri urang anu kurang gawe. Gitu. Kada urang teh pan melak sad bekana cau teh nya tara ditungguan beurang peuting tara diteang mah kadang saminggu sakali dek ngorebe neang teh atau rek ngalat cau tara ditungguan unggal jam tara. Tapi eta cau teu oleh buahan sarta buahna eta nyeun hasil ka diri urang bisa dijual. Tah ieu teh hakikatna mah eta tangkal ditapelkeun rasanya ka diri urang sehingga eta tangkal teu wani nyeun karugian. Nyaahna ieu tangkal ka diri urang sehingga mere hasil eta teh ti dituna mah karena Allah mere rasa napelkeun rasanya ka eta tangkal supaya ngajadikeun jalan kauntungan keur diri urang. Da lamun nilik kana syariat gawe mah papelakan anu dipelaku urang teh pasti jauh kana ngahasilkeun Pak. Jauh. Ayeuna urang melak pare di huma. Nah unggal jam aya di huma pan aya balikna. Lamun Allah teu napelkeun ka nyaah kana hate-hatena makhluk anu sejen sebet urang balik cek Bagong tuh beupeg eueuh hayu euy. Beak tah huma teh kabeh ku Bagong. Datang teh ka huma celeumeut. Tapi teu kitu geuning. Ditapelkeun kana hate-hate makhluk anu sejen ku Allah teh. Kanyaah anjeunna anu dihususkeun keur diri urang sehingga Bagong ge najan ngaruksak ge teu ngaruksak teuing. Hama najan ngaruksak ge teu ngaruksak teuing. Tah ieu teh semata-mata karena aya kalimat warhamni. Aya kalimat warhamni. Lega teh. Untuk menyikapi segala sesuatu hal dalam kehidupan judulna ubarna adalah warhamni. Geus dipikanya mah atuh Pak. Kumaha urang kanu jadi anak.
nyaah na kanu jadi anak tapi tadi yang keur payu gitu anu geus anakan da nyaah kanu jadi anak mah teu aya saatna teu aya saatna eta teh lain nyaah teu pupuguh eta mah semata-mata Allah langsung napelkeun kana hati nu jadi inung bapa pikeun nyaah kanu jadi anakna dalam menilik karena syariat mapa teh budak teh ngalieurekeun ngariweuhkeun ngaganggu deui ngaganggu sim kuring boga babaturan boga budak umur 2 tahun malam Jumat pan biasa sok aya gatrik jeung pamajikan teh geuning itu wah cenah budak geus sare der we gawe jeung pamajikan keur tengah-tengah loncat budakna teh loncat apa tong gelut mah tong gelut cenah kitu ngaganggu nepikeun ka bebejakan ini si bapa jeung si mamah peuting mah cenah parasea ini cenah kunaon gara leuwt cenah ngalalaan baju gara cenah gelut cek ninina atusna ka budak lah kitu cik boga gawe teh sing apik cenah budak cenah teu brah heula itu ngaganggu teh budak teh marukana teh keur sare ti brah hudang kaganggu sare urang teh boga duit keur udud payang jajan kaganggu deh jadi pinah kana jajan budak udud teu tulus nganyuk kapaksa